Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puji sinarang syukur urang dugikeun ka Allah Subhanahu wa taala rehna urang tiasa patepung lawung dina acara ngaguar pangajaran basa Sunda enggoni ngungkulan Bang Baluh era Covid-19. Nu baris dipidangkeun puting pangjejer ti MGMPBS SMP Kabupaten Garut nu dijemantarakeun langsung ti SMPN 2 Garut. Apukahna gawe bareng MGMPBS SMP kalih Disdik Kabupaten Garut. Dinten ieu jejer acara anu baris dipidangkeunana nyaeta ngeunaan bahan pangajaran basa Sunda pikeun siswa SMP kelas 7 semester 1 anu ngawengku 4 kompetensi dasar. Tinang tos saderek tumaros bahan pangajaran naon wae nu baris dipidangkeunana kumaha carana sangkan urang tiasa maham kana eusi eta pidangan luyu sareng maksa tujuan nu ngajanggelek dina kurikulum basa Sunda pikeun ngawaler eta patarosan sumangga urang sami-sami Bandungan kalayan gemet pidangan salajengna. Wilujeng nyakseni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui dina raraga kegiatan diajar virtual ngaliwatan audiovisual jeung modul. Mugia Allah maparinan kalancaran ka urang sadayana. Materi nu bade dipedar dina banget ayeuna nyaeta rupa-rupa iklan layanan masyarakat. Rupa-rupa iklan layanan masyarakat aya 5. Kahiji, iklan layanan masyarakat dumasar kana intonasina. Kadua, iklan layanan masyarakat dumasar kana sifat persuasifna. Katilu, iklan layanan masyarakat dumasar waktu. Kaopat, iklan layanan masyarakat dumasar informasina. Kalima, iklan layanan masyarakat dumasar tanya jawab. Iklan layanan masyarakat dumasar intonasina aya 2 rupa. Kahiji, iklan ngagorowok. Kadua, iklan ngaharewos. Iklan layanan masyarakat dumasar kana sifat persuasifna aya 3 rupa. Kahiji, iklan nyegah. Kadua, iklan parentah. Katilu, iklan nganuhunkeun. Iklan layanan masyarakat dumasar kana waktuna aya 3 rupa. Kahiji, iklan samemeh kajadian. Kadua, iklan sabada kajadian. Katilu, iklan samemeh jeung sabada kajadian. Iklan layanan masyarakat dumasar wangun informasina aya 2. Kahiji, iklan informasi kuantitatif, nu kadua iklan informasi kualitatif. Iklan layanan masyarakat dumasar tanya jawab aya 2 rupa. Kahiji, iklan tumanya, kadua iklan jawaban. Sangkan hidup leuwih maham kana materi iklan layanan masyarakat, pek ku hidup pigawe pancen anu aya dina modul 7-4. Sakieu nu tiasa didugikeun, mudah-mudahan hidup tiasa nyangkem kana materi anu tos didugikeun. Pamungkas catur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderek sapara kanca, rupina sakitu pidangan anu tiasa didugikeun di rengrengan MGMPBS SMP Kabupaten Garut. Mugia tiasa katampi pikeun nambihan pangaruh urang sadaya nggonding ngaraksa tur ngariksa ditinggal karuhun urang. Mugia aya manfaatna kanggo urang sadayana dina mayunan hirup kumbuh sadidinten. Hapunten anu kasuhun boh bilih salami ngadugikeun aya nu teu sapagodos. Wilujeng kantun, wilujeng tepang deui dina waktu sekali jejer materi anu benten. Cag simpuring amit mundur pamungkas sangbem. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Sunda. Nanjung Salam.